Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng kasehatan ka urang sadayana. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji biantara anu judulna pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Ibu kalih bapa guru sareng rerencangan anu dipika hormat, lingkungan mangrupikeun tempat urang hirup sapopoe. Sakola, bumi, taman, sareng sagala tempat anu ku urang ditempatan mangrupa lingkungan anu perlu dijaga. Lingkungan anu bersih teu saukur ngajadikeun tempat eta karasa nyaman, tapi oge ngajaga kesehatan urang. Sebalikna, lamun lingkungan kotor, sampah teu kaurus jeung pamiceunan teu kaatur, bakal muncul rupa-rupa masalah. Contona panyakit, bau teu merenah, banjir, jeung rusakna ekosistem alam. Dina kahirupan sapopoe seueur pisan kebiasaan-kebiasaan anu henteu sadar ngarusak lingkungan. Contona miceun sampah sembarangan, mina ngagunakeun plastik sekali pake, ngantep cai ngocor tanpa perlu, jeung sajabana. Hal-hal leutik sapertos kitu lamun dilakukeun ku loba jalma pangaruhna bakal kacida gede. Kusabab kitu pentingna pikeun urang sadayana khususna para murid sareng generasi ngora pikeun ngamimitian kebiasaan anu leuwih hade. Ieu sababaraha langkah anu bisa ku urang dilakukeun. Hiji, miceun sampah dina tempatna. Sanajan sederhana, ieu teh hal anu paling dasar. Sakola sareng lingkungan sakitar biasa parantos nyadiakeun tempat sampah organik jeung anorganik. Urang tinggal disiplin pikeun ngagunakeunana. 2. Ngurangan plastik sakali pake. Plastik teh hese diurai. Lamun urang mawa botol minum sorangan, wadah kadaharan atawa kantong balanja, eta geus ngabantu ngurangan sampah plastik anu numpuk. 3. Pilah sampah. Urang bisa ngamimitian kumisakeun sampah organik, anorganik, jeung sampah daur ulang. Ieu teh ngagampangkeun proses daur ulang sarta ngurangan jumlah sampah anu ka tempat pembuangan akhir. Hadirin sadayana, ngurus lingkungan henteu kedah nungguan dewasa. Sanajan urang murid, urang ngaduh peran nu penting. Malah generasi muda anu bakal neraskeun kahirupan jangka panjang. Lingkungan anu urang rawat ayeuna bakal mangaruhan kumaha kualitas kahirupan urang di mangsa nu bakal datang. Urang oge kudu inget yen ngajaga lingkungan teh bagian tina karakter anu hade. Eta nunjukkeun yen urang disiplin, tanggung jawab, jeung boga rasa ngahargaan kana alam sareng sesama. Lamun kebiasaan ieu dipiboga ti ayeuna, dina kahirupan dewasa engke bakal langkung gampang. Setacan nutup piantara ieu, simkuring hoyong negaskeun yen ngurus lingkungan teh henteu peryogi tindakan gede, tapi dimimitian ku tindakan leutik anu dilakukeun secara rutin. Upama unggal murid jeung warga sakola ngalakukeun hal leutik anu hade, dampakna bakal kacida positifna. Simkuring ngahaturkeun nuhun pikeun kasempetan sareng perhatian ti sadayana. Hapunten upami aya kekirangan dina ucapan sareng panyampaian. Mugia biantara ieu tiasa janten panggerak pikeun urang sadayana langkung sadar kana pentingna ngajaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.